Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring di dieu hanya kawasiatan ku almarhum kita neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah. Hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah, ulah sambarangan ngaku thariqah. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Simkuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Kitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul, Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Al-Hakari, Abdul Hasan Al-Harkali kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi, Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi, Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli kenging ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abdul Hasan Musa Ali Ridho, anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah nitah ka malaikat Jibril, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, Ali ta'al cak Kangjeng Nabi agmid ainaika, pereumkeun dua mata, wadmum syafataika, balemkeun dua bibir anjeun, wa a'li lisanaka, tangtungkeun lisan anjeun, wagul Allah 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 Allah. Ti Sayyidina Ali turun ke Sayyidina Husain, ti Sayyidina Husain terus turun temurun, turun temurun, turun temurun, sampailah ka dieu ka Cilongok ka Abah kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan aya silsilah mutabaroh eta urang kaasupkeun muridna, murid para masyayikh guru-guru thariqah urang, terutama murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al
Jailani etalah silsilah. Dina thariqah diperlukan silsilah mu'tabarah. Lantaran loba thariqah anu menyimpang, sehingga diayakeun muktamar thariqah di Indonesia dari berbagai thariqah untuk mengecek apakah thariqah ieu teh mu'tabarah atau tidak. Lain di Indonesia bae, di Mesir, di Irak, di Iran, di Arab Saudi, sadunia thariqah teh aya silsilah. Bisa bae orang meuli silsilah atau menang nimu di jalan, tapi aya aturan-aturan mainna. Silsilah mah gampang, kuari ge ditiru pakai HP, dicatat, bisa datang ka imah ku urang dihadiahan, mulai ti abah kula ka guruna asana menang 5 bae ge bakal aya anu seuri di dinya. Ulah kaget lamun macaan silsilah kos kitu, batak ulah tah mah sakadar bahwa thariqah membutuhkan sanad anu mu'tabar. Tapi orang tertarik benang ka thariqah, ngangan ngahaja-haja mah urang totorikatan ulah. Sebab lamun totorikatan kena kadituna sok make gelang bahar nu gede. Iket cara Habib Rojak. Tapi iketna menang ti Irak eta. Dan lain sebagainya. Nah ieu akibat dari penyimpangan-penyimpangan sanad jeung silsilah, maka kadieuna engke loba anu kasurupan.